Makanya geninganan kantosnya Imam Besar Ainun Aros suka banyak orang yang berbuat seperti puasa sunnahnya nggak putus, ada puasa Daud, ada yang infak sodakohnya, nyantunan ya. Tapi banyak yang seperti itu kalau kepegarakan kita nggak mendukung. Jawab ibu naon? Tergantung cita-cita orang dengan puasanya apa. Kalau orang yang sama di cita-citanya Allah, kapan-kapan ketemu. Tapi kalau beda cita-cita nggak bakal. Anu jihad jeung getol puasa moal amprok lamun puasana hayang beunghar. Anu nahi munkar moal panggih jeung tukang santunan yatim moal. Lamun santunan yatimna demi maju usaha. Tapi lamun demi ampunan jeung ridho Allah pasti ketemu. Pasti ketemu karena kutbudin amar ma'ruf nahi munkar kutbudin sentralna agama. Jadi ahli sodako, ahli ini ketemu eta mah bujalna. Amar ma'ruf nahi bujalna agama, ahli ngawuruk, ahli ekonomi, ahli sodako, ahli puasa bakal ketemu suatu saat. Lamun ketemu pertanyaan getol itikaf hayang naon gitunya, getol puasana hayang naon. Lebih-lebih orang-orang suluk torikot itu sepanjang sejarah pron pasukan-pasukan Islam di peperangan dipimpin di barisan depan ke orang-orang torikot. Garda depan pasukan Mataram utusannya Cirebon ke Cianjur yang dalam Cikundun, maka dipanggilnya Arya. Sahanu berpendapat yang dalam Cikundun ahli torikot, sahanu berpendapat yang Cikundun ahli tasawuf. Pasukan depan menghadang POC. Pertama mimpin perang penjajahan sebelum Belanda kan Portugisnya. Mana Yunus Abdul Qadir. Yunus Abdul Qadir putrana Syarif Hidayatullah mantu Raden Patah gugur di Sunda Kelapa, dilanjut ku Patahilah. Patahilah teh mantu Syarif Hidayat. Setelah Yunus Abdul Qadir wafat, istrina putra Raden Patahnya ditikah ke Patahilah. Jadi Patahilah teh mantu Syarif Hidayat, mantu Raden Patah. Patahilah tehnya mimpin pasukan perang di Sunda Kelapa lawan Portugis. Ayeuna berpendapat wali sanga lain ahli tasawuf. Jadi sadayana bahkan pelebaran Islamnya sampai katoro bulkis ku para sahabat para tabiin pelebaran Islam nu paling agung zaman Sayyidina Umar. Ayeuna beranggapan Sayyidina Umar sanes ahli tasawuf. Pron masuk di torekat neangan ampunan jeung ridho Allah, moal aya dikotomi, moal aya pemisahan pergerakan moal. Kecuali lamun gudag-gudag torikot hayang kebayar hutang. Naon cenah puntennya aya hiji jalmi diajar wirid di hiji daerah. Naon cenah wirid eta? Telat cenah. Ganti ku torekota urang 2 tingkat imah. Ya itu torekot di 2 tingkat imah. Kumaha? Ayo disebutkan jadi amaliyah nate selalu ya dikutip ku Imam Sya'roni dina kitab jenengan Lataiful Minan Tarbiyatu Akhlaqin Nabi. Jadi gembelengan akhlak Rasul supaya barudak teh empana empan Rasul, saumna saum Rasul, cara kata tangga kabaraya cara Kanjeng Rasul, cara talang tulung bebela cara Kanjeng Rasul, qanaatna cara Rasul, juhudna ngikut ka Rasul, segala rupana. Karena inti na ajaran Rasul ngajakan mawat. Inti na ajakan Rasul ngajakan mawat. Ninggalkeun hubud dunya kan. Segala macam anu jadi mata jauh tina mawat salah. Jadi bergelimang duniawi salah. Ngajakan daek matak ning wahan matak cila katanya
Hubbud dunya wa karahiyatul maut, sumber kehancuran Islam.